Ayah Randa. Ayah. Randa KTP ya. Ayah Randa KTP. Terang uji Randa KTP. Kolot tapi pulen. Boleh. Ayah Randa kita hidung tapi cihuy. Ya roda kecil amis beli sabun jeung sasabun ngaduda ke usum tiris mendingan minum baygon. Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu terbagi, aku takut rindumu terbagi pada janda ruhani. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihil mujahidin linailis sa'adati wan najah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan
وأولاده أبرارا وخلطاؤه صالحين وأن يكون رزقه في بلده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والsyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatidz wa asatizah, para Syekhuna Mukarram, mudah-mudahan sesepuh nu aya di ieu wewengkon sabab pausna aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Alis pangampi kepayung lembur pangarsa Bapak Guru adalah Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para ketua TKM kok di Iwongkon, mudah-mudahan aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala. Tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Anu sakieu hempak merbayaksa jauh dijunjung anggang diteak ngahajak tumorojong dina ieu acara rieu mupulung patebang lawung paamprok jonghok dina naraga tasyakkur walimatul urus ananda Neng Rosa anu parantos diakadan ku hiji lalaki langit lalanang jagat Ananda Anjas. Oh, berengan Anjan. Mudah-mudahan ieu dua sejoli, dua insan anu lembek ngalaksanakeun laki rabi munggaran parantos ngalaksanakeun akdun nikah sabab pausna diapi dijaring ku pitulung Allah Subhanahu wa taala. Kalian rumah tangga dua nana sing jadi sumber kebahagiaan kanggo ibu Ramadan. Turut urang saraku dulur baraya katut tetangga anu nyakseni karena akad nikahna dinten tadi, muga-muga rumah tangga dua nana kalebetkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Amin. Para sepuh sadayana oge pangarsa Al-Mukarram Bapak Kiai Cecep wasilah pangulem pangarsa Bapak Kiai Cecep abdi biasa sumping ka ieu wewengkon nyaeta nu gaduh maksad Bapak Jaja mewah Ibu Jaja, oh Ibu Santi pangameh tere. Mudah-mudahan iya Bapak Jaja mewah Ibu Jaja Ibu Santi itu murah Ibu Santi. Jadi mudah-mudahan sing banyak umur pangrasa. Amin. Mas teh batur mah paraeh tolong. Kita tinggal Bapak bae sorangan. Iya pengorbanan Bapak Jaja namun diukur ku urang dia tohaga nya punya. Rek teu tohaga kumaha di ujung lorong ka ditu ka dieu sabaraha meter eta teh. Duh, batuk nu ngadenge ge. Oh, ngabayangkeun biaya sadaya. Dia bayareun mah dulu kan. Mantap bingung ngobrol jeung Mang Jaja geus teu nyambung. Nanya teh tepat ngajawab, pada ngahulang lantaran naon teu teu fokus mikiran bayareun mah. Atuh geura naon geura tinggal geura kiri tubuh dan itu loh. Iya. Iya pengorbanan Mang Jaja mewah Ibu Santi bersaha keur janten putra janten putri bahwasana moal aya kolot anu niat-niatkeun anakna dia ulah komo boga teu boga ge insyaallah
insya Allah diketrukkeun ku kolot keur naon keur kahadean anak penting ieu dikumpulkeun deui urang capek-capek ge eueuh pembantu capek henteu capek tunduh cangkel sing sireumon atuh kakara ge sing sireumon ih aing mah gagajaheun aku kakara ge sing sireumon harang jadi Bu Abdi Surti insyaallah mau alami teuing lantaran harunya ka urang dieu ieu hajat yang sabaraha poe lamun meh pung yang bener geus genderang-gendrung tukang sanjina sama tah jadi hampura ka urang dieu ka dulur baraya ka tetangga mang jaja di dieu hampura penting ieu masih keneh kagandengan mugia sing ageung panghampura budak tak usah tak ucul jadi penting ieu teh kagandengan keneh mugia ageung panghampura mugia sing sarehat panjang yuswa amin insyaallah Abdi Surti mau alami teuing pajaja itu lantaran ngartos paedan pajaja oge capek nampi tamu laras itu Ibu Santi oge atuh geus hayang reureuh bareng laras cek komo utamina panganten itu sebenarnya mah iya acara penting iya teh patunya iya jeung hayang panganten ari hayang mamang nama heuh meureun hayang rame keneh tapi panganten mah lain deui kahayang teh penting itu ulah aya jalma ngalimbuh tetap beres acara mah barali ka ditu gawe naon geus tinggalkeun panganten mah ulah tinggal acara naon-naon lantaran mainan geus boga agenda rek ngabobok ceng-celengan gitu bahkan palurah mana palurah gitu palurah ngemutan gitu bahwasana di Garut ieu Kecamatan Pangatikan Desa Citangki numutkeun BMKG penting ieu teh rek aya gempa lokal berpusat di Imah Mang Jaja dengan titik koordinat di kamar panganten pusat kedalaman gempa berada pada 15 cm dengan getaran 3,2 skala Richter mata kesitu Santi ngadenge okat raket ce mana ngecona ayo ini udah kalah ada ka aing kesitu Santi ngadenge okat raket pokoknya ulah kepo ini ada di katrong alto neng tuh naon ih antapkeun bila perlu Mang Jaja jeung Teu Santi ngungsi ka imah lurah ulah kepo ulah yang nyaho urusan panganten betul ini teh nyahoan ieu anu urang eueuh ge inget keneh meureun lalapan panganten betul ini kabeh sareng ngarasakeun malam pertama ku dambakan macam tau gelang sok pohon ya malam yang ku nantikan pada saat di malam perkawinan yang paling ku harapkan Nanti sama pada hasil lapar sama yang paling ku harapkan di malam ini kita berdua sama-sama muka ceng-celengan muka ceng-celengan oh eta lalakon muka ceng-celengan asana palurah ge inget keneh bener palurah hilap ieu bejaan ku kami dina peuting nu kahiji panganten teh Suraseri bari silihnya baka pipi hanjakal aya Teu Santi hanjakal aya Teu Santi salatullah salamullah
min hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Lamun ayat santi mah kurang surapi eta. Lamun lantaran ayat santi kepo jadi tulus. Maka ansat santi. Gagal melangkah hiji dina peuting anu kadua anjas di calana bari tuluy silih rampa hanjakal aya mang jaja hanjakal aya mang jaja salatullah salamullah ala toha salatullah Habibillah ala yasin. Jadi gagal dewa eta malam kedua. Dina peuting anu katilu panganten geus teu dibaju bari nyabakeun mulu mana horeng kue bolu mana horeng pan biasana di hadis masuk ke kain mana sumpah rapoh horeng kue bolu itu kan arti dah ayo geus nanti malah keseuring mah kayak dah bo ibu hayang bagja rumah tangga asli mata lamun urang hoyong bagja rumah tangga sapapaosna bu tong dileungitkeun lillahi ta'ala pan urang ge salat kudu puguh kiblatna naon cenah bu kudu puguh naon kiblatna pentingna tauhid keur diri urang teh keur nentukeun arah ibadah dohirna urang madep ka kiblat hate mah urang ka saha Allah Pak itu mata rahayang nanya kalau laki tunggu naon kalau laki mau ditanya ih ngomong gitu ditanya teknik kok Pak buka Pak Kiai perlu pengawasan sawah kan bilang gitu eta begitu laki malah mendesak begitu respon begitu lah ya mutu walayahnya teu paeh teu hirup tuh beda euceun beda euceun ruhai ulah macam-macam Pak bedeng lantaran kumaha ge Bapak dikepung kubikan ada berdebat tunggangeun gigireun Bapak di dieu mitnah kabeh ulah macam-macam Pak lamun lalaki penting ieu macam-macam kiih kabeh palit lalaki ulah macam-macam pentingna tauhid keur urang teh keur nantukeun ka mana arah ibadah urang betul ulah nepi ka urang capek teu ka capek gawe teu ka tuh dohirna urang salat teh kapan madep ka kiblat tapi hatena mah hakikat madep ka mana ka Allah rumah tangga lamun teu diarahkeun hate urang lamun teu diarahkeun tujuan urang loba jalma gagal dina membina rumah tangga mata neng rosak kayak ngomong apa mana kalau dari mana Allah ih aku aing ngomongan sahaja rancadah don di kamar bicarekeun aing mah ini ngacaprak 2 jam mena mah digero puludan barang jadah keluar gitu kugu ieu Mang Jaja ngahaja Mang Jaja teh tuasa meureun tuasa sakti dituna mah kolot gede kanyaahnya saking ku gede kanyaah kapan rek ngawarah anak teh tuasa
kolot macadel mantap nitah ka batur rek nitah atuh panggil cecep atuh karunya deukeut teuing gitu mantap nitah ngahajak ieu saha pajajak mandang mau balik di nu jauh di Ciamis di Maleber ame naon ame urang dieu bisa sedekah bisa bo naon sih awal arah tujuan orang ibadah ieu naon rumah tangga teh naon ibadah nu kumaha nah ibadah nuturkeun sunnah Rasul wa yambagi lahu ayyan wiya fi tazawujihi itba'as sunnah penting kacida ka pamuda pamudi parawan jajaka bahkan rangda aya rangda aya rangda KTP ya aya rangda KTP terang eueuh rangda KTP kolot tapi pulen oh eta pokona mah kitu rangda KTP kolot tapi pulen aya deui rangda kita hideung tapi cihuy celemu rek parawan rek rangda rek jajaka rek duda aya duda ada dia kade ayo makanya maju ka usum tiris ya ya dengein ya roda ka Ciamis beli sabun jeung sasagun ngaduda ke usum tiris mendingan minum baygon urusan main aja modal bu lamun urang harumah tangga hayang bagja sing jelas niat husnul niat alus ke niat urang penting ieu naon sih rumah tangga teh tujuan urang hiji itba'as sunnah niat nuturkeun sunnah Rasul kapan cek Rasul ogena an nikahu sunnati ari nikah teh sunnah kami eta teh lamun dibaca ku nutu masantren mah eta kudu jomblo an nikahu santai lamun dibaca ku jomblo fisabilillah mah an nikahu santai mata engke we kawin teh gitu santai aja mana niat nuturkeun sunnah Rasul nuturkeun sunnah Nabi ngamalkeun diuruk Rasul bahwa an nikahu sunnati nikah teh sunat kami melalui akad pernikahan urang ngajaga kelestarian manusia melalui jalan anu sahih melalui fitrahna namun fitrah teh melalui jalur agama dengan adanya pernikahan maka manusia bisa berkembang biak dengan fitrahnya dengan jalur anu sahih adapun jalma anu kuclak keclok kucas kecos teu make aturan teu make akad pernikahan naon bedana jeung siapa berkembang biak nama tapi garis keturunan tidak terjaga bu makanya anak anu lahir di luar nikah mah eta teh garis keturunan teh lain ka bapakna kenapa karena kekawungku hukum dan cansak bu mata buru-buru sesuatu nuku disegerakan lamun urang boga anak awewe hek geus meujeuhna geus masagi buru-buru nepi kawin nu kadua umurkeun mah nu katilu mah bu
dan hutang nah lain mau bukan hutang culang cilungnya lupa nu gagarot atuh Bu. Jadi kurang kabehan memahami bahwa ayatna hukum pernikahan teh keur ngajaga ras manusia ngalestarikeun manusia dengan memakai jalur anu sahih. Allah uninga kana hajat manusia, Allah uninga kana kahayang manusia, maka ayatna hukum pernikahan teh adalah salah satu jawaban dari kebutuhan manusia itu sendiri, bahwasanya manusia memiliki hawa nafsu, memiliki syahwat. Ketika syahwat disalurkan melalui jalur hukum, maka itu akan menjadi satu kebaikan, satu pahala. Alhamdulillah. Di samping orang ngajalankeun sunnah Rasul, oge kebutuhan orang terpenuhi. Sok berapa karasa ibu bapak dalam itu kasaruh kemejangar sih lah. Gawe moal waras. Macul kalah kapacul inung suku. Bu. Ibu. Garas Bu. Maka kurang doakeun. Mudah-mudahan sing barokah ya. Amin. Tak mangjaja lamun naon ditenan kana piwuh Rasul man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatullah. Sahajalma anu nikah karena Allah, sahajalma anu nikahkeun karena Allah, maka eta jalma berhak menang pitulung Allah. Muga-muga neng rosakna jeung kang anjasna lillahi taala kang jajana oge nu jadi wali nikahkeun budak teh karena Allah, maka dua nana menang pitulung Allah. Ibu jadi lamun ibu nikahkeun putra, bapak nikahkeun putra teh eta teh keur nyukruk sunnah Rasul. Saha teladan urang teh Kanjeng Nabi Muhammad, saha tuturkeun urang Kanjeng Nabi Muhammad, saha dambaan urang teh Nabi Muhammad. Pamimpin urang oge dina ibadah saha Kanjeng Nabi Muhammad. Semua kita bermuara kepada Nabi dalam rangka kita mengikuti akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kulantaran urang rek nuturkeun sunnah Rasul neng rosa kang anjas teangan kumaha eta akhlak Rasul dalam berumah tangga supaya naon? Supaya rumah tangga urang teu loba pi omong, teu loba pi cerewet, teu loba pi cangkat, teu loba pacengkana, teu loba pi pase, teu loba pi pase. Sahaja mana rumah tangga nuturkeun akhlak Rasul, sunnah Rasul, maka moal loba pacengkadan, moal loba pi paseaeun, moal loba pi cerewet. Dari situ. Yuk bangkitkeun hasrat urang keur nuturkeun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama qala Kiai Haji Abdul Aziz ya Rasulullah. Pemimpin
hasrat urang dina hati urang dina sanubari urang sebab paosna hoyong nuturkeun Rasulullah. Maka lamun urang rumah tangga sabab paosna sejak nuturkeun Kanjeng Nabi moal rek luncak linci komong urang caliweura kalakuan teh nuturkeun man marakadawa aya Pak pamatikan marakadawa aya geus diomongan gitu deui aya salaki marakadawa aya geus diomongan gitu deui aya nya kunaon rumah tangga nepi ka pecah para saya itu karena dua nana tidak memahami tujuan sebenarnya. Dalam dua nana salaki jeung pamajikan nana memahami tujuan rumah tangga dua nana, insya Allah perjalanan akan ringan Pak. Moal capek sabeul lamun salaki na takwa pamajikan nana bicarekeun capek moal lamun pamajikan nana nu solehah pasalaki na edan eling capek moal anjir korban capek tapi lamun pamajikanana soleh pamajikanana solehah salakina soleh salakina takwa pamajikanana takwa tahu tujuan sebenarnya dari rumah tangga semuanya memegang komitmen dari apa yang direncanakan yang di tujuan terek udah gitu ku jalan rumah dan tangga tuh tangga teh sesuatu tempat anu akses titian jalan nu kudu ditempuh cimbo bot ari tangga kumaha arah aya nu arah ka luhur aya nu arah ka handap beuki soleh beuki takwa beuki luhur darajatna alhamdulillah beuki salah kalakuan urang Pak salah kaprah urang kalakuan urang rumah tangga anak tadi di pamajikan tadi wara tangga nama tapi lain kau ke mana kahana semakin tercela eta rumah tangga orang aya begitu aya ngan loba nu teu sadar ang rasa nama rumah tangga urang teh cager bae ang rasa nama rumah tangga urang teh alus bae nu penting mah atuh cenah anak pamajikan kaparaban ieu padahal mah lain gitu di mana rumah tangga orang ngerasakeun ketenangan itu berarti urang teh geus jauh tina jalan anu geus ditentukeun ku Allah. Sok geura rasakeun rumah tangga urang. Tuh. Rasa dori kumasih raoskeun sok geura maka lamun rumah tangga urang ieu jauh tina katenangan buah-buah urang geus malincang dina jalur nu geus dicontohkeun ku Kanjeng Rasul eta geura pariksa lamun salakina soleh salakina takwa awena takwa oge moal capek rumah tangga moal capek hati, moal rungsing hati, balik tak bakal mawa ketenangan. Bukankah Allah menciptakan pasangan hidupmu dari jenismu sendiri itu untuk mendorong kita agar cenderung kepada ketentram litaskunu ilaiha supaya orang tentrem lamun orang geus tentrem insyaallah ibadah oge jauh arek daek ibadah kumaha sementara urang na loba nu ngarongrong masalah ieu di sisi di gigir daratan nu ieu can andus datang deui nu ieu can andus datang deui sebab urangna teu cicing dina bener ayo pariksa hayang bagja Bu hayang asli hayang bagja lamun urang rumah tangga hayang bagja gambaran di Kanjeng Rasulna antakuna zaujatuhu sholihatan bukti pamajikan anu solehah pamajikan teh moal ujug-ujug soleh Pak lamun teu dibina teu dididik padahal lalaki teh eta teh pamimpin di rumah tangga seorang pamimpin
maka kewajiban pamimpin teh nyaeta memberikan contoh, mengayomi kanu dipimpin. Maka pemajikan oge akan melihat seluk-beluk lika laku perilaku nu jadi salaki. Bo bunga lamun ibu boga salaki soleh asli bagja salaki ibu soleh alhamdulillah bagja itu bunga itu sanajan salaki kurang duit ngomong ayo tadi mau ditarik bagja bunga aja boga salaki soleh asli sanajan salaki kurang duit. Hayang bagja lamun hayang bagja bangun ekonomi, tumbuhkan ekonomi. Hayang bagja hontal ku harta, tapi lamun hoyong tenang moal bisa ku harta, tapi kudu ku ibadah, ku katakwaan. Nah sebabna loba jalma gede nyekal duit tapi teu bisa ngadatangkeun katenang. Sebab katenangan ngan ukur bisa dicapai ku katakwaan. Gitu. Bo. Tapi pan ibadah ge urang moal jog-jog aya beuteung lapar mah. Ya banyak. Atuh bolorah hayang ngawirid ai. Ayo betul karata kerokok jika toa kurang kabel ya Pak, ini berarti harus seimbang. Makanya gambaran di kanjeng Nabi tungkahul mar'i mar'ah dan mar'i tungkahul mar'ah li arba'in, dinikahi wanita karena 4 hal. 5 lihat karena hartanya, menang lalaki milih jodoh, awewe milih jodoh karena naona, karena nelu hartanya, menang boleh saja. Islam tidak melarang. Untuk kriteria jodoh P, erek milih jodoh karena hartanya P, ada baik mah. 5 lihat karena hartanya, wali hasabiha atau karena keturunannya, wali jamaliha atau karena kecantikan anak. Mancing nyamut ketika seseorang menikahi perempuan, menikahi laki-laki karena kekayaannya, dia akan membuatmu sewenang-wenang. Dia akan berbuat sewenang-wenang. Engkau menikahi wanita, engkau menikahi laki-laki karena kecantikan dan ketampanan, kecantikan dan ketampanan akan membinasakan. Kecantikan dan ketampanan akan rusak. Aya batas, aya batasna. Apa orang ini yang pernah ngalaman di dia aya kembang desa. Eta si Reni lain. Aya Reni. Ganti aku lah Reni. Bisi aya mah ngaranna ganti ku Eti. Aya di bae Eti. Bagus hijau ngaran Eti bisa geudeung. Budak kan si Eti lah. Nya. Lain dua ilah ilmu. Kurang siapa nih wujud gede, aku jabah udah gelis jasa itu murah. Ayo gitu, kiwari dulu eta kiwari mantap beung lojon 3 soan. Beung lojon 3 soan. Awak begu, dulu betis na 3 PNI. Orang si kayo. Kagelisan bisa rusak, makana cuma cek Rasul walidiniha, nikahilah olehmu perempuan atau laki-laki karena agama, karena dia agamanya baik, agamanya bagus, dia seorang yang taat patuh terhadap ajaran agamanya. Fatar bidatin taribat yalah. Ketika engkau memilih pasangan jodoh karena baik agamanya, maka agama akan membuat cantik rupanya, agama akan membuat elok parasnya.
So Bu dah yang orang dia pulah pilih so gelis-gelisna awewe teh akhlakna goreng aya ini ya panonna alus irungna alus biwirna alus sagala alus tetapi hanjakal akhlakna manis jebrot sanes kitu halisna alus pipina alus bodina kulitna tapi hanjakal kalau jadi kolot nage sosorongot sanes gitu nah itu kakak buka minantu kawas gitu nah ibu buka minantu kawas gitu gelis-gelisna ngomong jadi saya mah gelis teh gelis ngan aya ngomong tara kemuk aya apa nya padu ceplak wae Bu baik ibu buka minantu kawas gitu kasep na ieu mah budak teh dua ibu kasep budak teh koneng ngalempereng parah ka huntu-huntu ieu mah geus mapan budak teh geus mapan ieu mah ditingali tina lengkahna zebra buluna jabri awakna jebrong jadi ingat ibu-ibu juga soal para ibu-ibu apa juga soal gitu ulah kau mau lombaan kieu tiluan ge ibu-ibu masake so ibu-ibu ulah kau mau lombaan ieu kieu tiluan ge ibu mah rame juga soal betul jadinya tercek agama ketika kau memilih jodoh lamun ngerek udah kebahagiaan pilihlah karena baik agamanya. Ketika engkau memilih jodoh yang baik agamanya sanajan teu beunghar teu loba hartana agama bakal mere qanaah agama bakal mere kecukupan. Ketika engkau memilih jodoh baik agamanya sanajan teu geulis ku sae akhlakna ku sae agamana bakal katingali leuwih geulis. Ibu hayang gitu. Mudah-mudahan urang tinakanan kenging jeung ieu Neng Rosa Kang Anjas mudah-mudahan duanana termasuk hamba Allah anu kenging ridho duanana amin. Maka ngeunah rumah tangga dijalankeun ku jalma-jalma anu soleh salakina soleh pamajikan oge solehah insya Allah ngan heueuh Pak awewe mah kudu yang harapan awewe mah kudu sabar leuwih sabar naon sebabna pan ari awewe teh diciptakeun tina tulang rusuk Nabi Adam anu panghandapna sebelah kiri pangpondok jadi memang bawaan pabrikna ge bengkok ih kelas deui awewe mah memang bawaan pabrikna ge bengkok mata sapinter-pinterna awewe tetap bengkok jeung eueuh deui nu pang bengkok-bengkok anu aya di awewe mana lambe bibir awewe nu pang bengkok nanti geura awewe lamun teu kaop teu ridho kalau jadi salaki leungit we karidoanana leungit kabeh kahadian salaki seolah-olah salaki teu pernah nyieun kahadian. Oh, kira eta awewe lamun teu nuhun ka salaki ngaku. Aya centin. Cek, kumaha cara lamun teu hewa ka salaki? Kalurah? Sok. Sanajan keuheul pamajikan kalau jadi salaki, nyeseuh nganyeseuh, gegeroh ngan tingalikeun lambena. Hah? Tingali da lambanya. Tingali kira, pamajikan kakak. Lamun keur baut keur jadi salaki, keur marah keur jadi salaki, rek marah ka salaki sieun dicabok bener. Mata kutupluk tukang salaki, bari disuan bari popoe teh kieu tinggal di bibirna ku kakak.
lalaki yang ngangang sini cabok mantap kutupluk we ditukangin teh gitu tadi itu kalakuan pemajikan urang Pak geus teh bisa ge ini meureun ngarasa ini meureunnya dua kasurupan deh Bu deui jimat rumah tangga mah punya Neng Rosa anjas deui jimat rumah tangga mah jikeun kakokolot tuh kaki-aki anu masih bertahan sampai ayeuna bertahan eta tanyakeun ke aki-aki jeung ini anu masih keneh bertahan udah meureun eueuh deui tinggal itu nanyakeun naon sih jimatna eueuh deui iwang teh sabar mata kabeh ke rumah tangga mah teu kiai teu santri teu raya teu pejabat kabeh ogenan diajar sabar naon cenah sabar diajar sabar macam-macam neng mama sabar nama imam mama bersabar baik ya mama imam nyabar kalau sabar menghirup jeung bapak maneh teh ai kitu ih manehna yang apal mah baheula ge emak kali jeung maneh di RT-keun baheula teh emak kawin jeung bapak maneh teh padi gerebek mama sabar ditipu mama ditipu ai kitu heueuh ditahanteun kopi apa maneh ai kunaon keur ngobrol duaan di gerebek tah mata mama heuh ieu mah mama atuh aja mah sabar bae mama ieu urang teh kabeh oge rumah tangga diajar sabar kurang-kurang sabar namanya kurang-kurang sabar nama lalaki atuh geus tinggal coplok meureun eta tah dicebrakan awewe lamun teu kurang sabar minggat meureun tapi kelantaran aya ajaran agama di jerona salaki nyekel ajaran agama pamajikan oge nyekel ajaran agama maka kumaha paragi jeung parantina sabar didinya pakaian jalma nu rumah tangga lamun teu sabar anak nu jadi korban anak nu jadi mata sabar jimat rumah tangga mah sabar Siatulah ambek je. Luka dua jimat rumah tangga teh saleh disabar sing gede hampura salakina gede hampura pamajikan oge gede hampura lamun ibu eutik-eutik marah eutik-eutik gede ambek geus moalna pikir poe ieu moal betul mantap rumah tangga mah hiji luka dua teh naon sing gede hampura silih hampura salaki nyieun salah atanapi ibu teu panuju hampura pamajikan oge lamun keur naon lamun keur teu kapake ku salaki si gede hampura da eueuh jalma nu sampurna eueuh jalma nu sampurna kesempurnaan itu hanya ada ketika kita menerima kekurangan masing-masing. Kesempurnaan itu bisa lahir, bisa ada, bisa terwujud ketika kedua pasangan menerima kekurangan masing-masing dan kemudian melengkapi setiap kekurangan masing-masing. Kekurangan salaki usia usaha tutupan ku pamajikan, kekurangan pamajikan tutupan ku salaki gitu pada rumah tangga lurus ya bu matak hiji gede sabar dua gede hampur kartas ya teh kartas gambaran awewe solehah ce bu ibu gambaran awewe solehah dia mampu menjaga harta suami dan juga mampu menjaga kehormatan
suami. Jadi ibu teh boga salaki, ibu boga salaki pejabat, pahami pekerjaan salaki. Ibu boga salaki tukang dagang, pahami pegawaian tukang dagang. Ulah sok nuntut tu paruguh di luar kemampuan salaki. Sakali deui pahami pekerjaan suami. Ulah nepi ka ibu nuntut di luar jangkauan suami. Awas, ibu bukan salaki, ustad, tapi ustad kan pelayan publik, taruh jeung lurah gitu. Wayah kumaha wae masyarakat lamun butuhun ka lurah para buru datang, betul? Oh, sekarang teh assalamualaikum ka lurah, iya aya nu maot, tuh, kumaha cek ka lurah, atuh kahaya teh ulah wayah kieu. Atuh heuh kakar ge urah gosok teu calana batu. Nu karunya saha? Ibu lurah. Pak rek ka mana? Aya nu maot. Aya mah kumaha asup angin. Teu kurus kapan. Tuh. Kudu paham eta urang. Bahwasana ngaran ustad, ngaran lurah itu pelayan publik. Anu jam kerja nanti teu batas ku waktu wayah naon wae masyarakat butuheun kudu aya datang laras tepat. Iya. Oh. Ibu. Nah, kudu paham kalau bahdinya. Wanita solehah dia akan memahami dunia pekerjaan suami, sehingga mualabah nuntut balita dia akan menyempurnakan, dia akan menutupi kekurangan suami. Bukan ingin dimengerti, tapi mengerti kepada suami. Tapi lalaki oge henteu egois, tapi lalaki oge memahami kebutuhan istri, berarti take and give, saling memberi dan saling menerima. Pak. Jadi salaki oge ulah hayang didenge sorang, ulah hayang didenge sorang, ulah hayang diturut sorang. Naon sebabna? Istrimu dia mau mengikutimu, dia mau keluar dari rumahnya dan ikut bersamamu dengan harapan dia meletakkan harapan hidupnya, kebahagiaannya, bahkan surga dan nerakanya dari awal dia keluar rumah ketika engkau meminangnya. Masih emo tadi Kang Jaja bahasanya keur ngawitkeun budak kumaha teh? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Indonesia. Ya anjas. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau, gitu lain. Kepada putri saya. Nyi Ikem. Kepada putri saya untuk engkau dengan mas kawin, betul? Orlet satu ronton. Dibayar tunai. Kumaha cek panganten laki. Saya terima nikahnya dan kawinnya kepada putri bapak untuk saya. Dengan mas kawin tersebut dibayar, maka eta lamun dibejer beaskeun mah Pak Bu Palurah, lamun bahasa urang mah kieu teh bahasa kolot teh. Ya anjas, saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau. Hari ini telah datang takdir Allah kepada saya bahwa anak saya akan keluar dari rumah saya hari ini. Anak saya akan keluar dari perhatian saya hari ini, tetapi tidak memutuskan kasih sayang saya terhadapnya. Telah datang takdir Allah pada hari ini, saya harus berpisah dengan anak saya. Dia mengikutimu karena dia telah menyatukan pilihan hatinya kepadamu dan siap mengikutimu kemanapun. Kumaha? Kemanapun engkau pergi, silakan engkau bawa anakku ke ujung dunia, reka luhur gunung, reka tengah lautan, bawa anakku pergi. Kemanapun engkau pergi, aku ridho. Tapi ingat, bawa anakku sampai ke hadapan Allah dengan selamat.
Kalau sampai anakku tidak selamat dunia akhirat, maka nanti di hari kiamat saya bapaknya yang telah membesarkan dengan sepenuh hati, yang telah membiayai anaknya, yang telah membiayai dengan segenap hati, siang dan malam kami curahkan perhatian kepada anak kami tercinta. Jika sampai anak saya tidak selamat di hadapan Allah, maka saya bapaknya yang akan pertama mendakwamu di hari kiamat. Sanggup? Kumacet pengantin pamagat, saya terima nikahnya. Sanggup cenah itu. Maka bu, lamun ibu apal, aras bergetar, malaikat menitikan air mata. Kenapa? Karena ada orang yang lalai. Manusia, insan itu adalah al-insanu mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu adalah tempatna salah jeung poho, tapi wani nanggung jawab perkara nu sejen. Naon? Salaki wani nanggung jawab urusan awewe dunia akhirat. Atuh pantes awewe teh kudu tumut taat kana parentah saha? Kana saha? Ibu hoyong ka surga, hoyong salamet, hoyong menang ridha Allah. Lamun ibu hoyong menang ridha Allah, maka bekalna teh kudu menang ridho salah. Andai kata ibu sholat 5 waktu, tuluy ibu teh naon? Puasa dina bulan Ramadan, zakat lamun nisab, haji lamun mampu, tuluy ibu teh maot. Ibu teh maot, kari-kari salaki euceul ridho. Geus eta mah hahalan antara ibu jeung surga. Lantaran naon? Ridho suamimu akan menjadi pengantar kepada pintu surga. Barang kaya ningca loba awewe nu capek gawe teu ka lantaran naon? Ari teh loba awewe anu mencela calakina, awewe anu ngaleungit kahadean salaki, awewe ngaleungit pamere salaki. Komo pas minangan ibu boga pasalaki anu korek, bu rasa boga salaki korek lupa ini palurah atuh ai hayang boga pemajikan geulis, ai modal embung modalan atuh. Makanya salah pemajikan orang hayang geulis kudu make tepung sajiku atuh geulis henteu kriuk heueuh. Jadi pahili mana pemajikan mana perecikan. Bo, ibu pan awe mah lo macamna nya punya. Tiupna rupa-rupa, bajuna rupa-rupa, bedakna oge rupa-rupa, halisna oge rupa-rupa, sendalna oge rupa-rupa. Atuh tapi kasalakina paru unakan pan awewek mah eta loba unak anekna tuh. Bahkan lamun salak pamajikan boga salaki nu korek eta teh bencana keur awewe mah. Lamun pamajikan boga salaki nu korek eta teh awal bencana keur pamajikan. Baheula ogenan dituturutkeun ku saha ku bapakna, baheula ogenan dipupujuhkeun ku indung bapakna. Ai kunaon dibawa ku salaki meunang salaki nu naon? Bencana eta teh Pak. Nih awas ulah korek kasaha, ulah korek ke pamajikan. Jangan kau jadikan istrimu pengemis. Ieu mah itu dipentak kus pamajikan tara merek. Dari pentak bae. Ulah gitu Pak. Beulikeun eta mah hakna ieu. Eta mah hakna. Da ge pan didahar euy ku salaki. Bo. Ibu. Rasa boga salaki korek? Nya diwakilan bae punya. Bapak melakukan dibang melakukan baru ya. Mata dia untuk kaum laki-laki jangan korek kama kola Salman kan.
bisi awewe hayang barang pake bere awewe ulah sok hararese bisi awewe hayang meuli gengge pasti salaki bakal dibere sun 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 salaki salaki ulah hararese mun awewe minta boga kari bere salaki salaki ulah sok cap cahe mun awewe minta boga kari bere. Sok hari-hari lamun salaki arek indit digawe cium leungeuna tuluy bari di sun 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 salaki salaki pasti inget wae buru-buru balik hayang gelayeng cek salaki salaki pasti inget wae buru-buru balik hayang gerak nyengcleng mah hayu kunaon hayu ayo mari hayang diturutkeun ku salaki ai ibuna perhatian kanu jadi salaki pernah ece nganterkeun salaki di gawe lamun jadi salaki mah hayu ieu gawe pernah diaturkeun kana pantok hare-hare bayinya makanya kade awewe ulah sok hare-hare lamun salaki arek indit digawe bisa lagi mah hayu bapak angkat antosan sakedap osok digituanan kamana angkat bapak mohon osok gitu tak gimana cobaan lamun salaki arek indit ke kebon boh ke kantor boh ke mana arek indit ke pajabaan mah hayu bapak angkatnya sekarang apa sekarang isukan ajaran ini yoyo gitu ajaran emang ayo utara mah era eta teh paralai peureun deui ayo nu era mah ayo utara mah era eta teh so mulai ece itu kerdiuk di imah silih cekeleun jeung salaki padahal keur halal sareng ieu baheula ngomong sadar dicapak aku sia teh era Bu dinyahoan ece mah namun ayah salaki nanya keleungeun pamajikanana kalayan pinuh bukanya eta teh dibalas deui ku saha ku pamajikanana leuwih nya maka fanadharallahu lahuma binadri rahmatin salaki tetep ka ece pinuh bukanya ku ece teh dibalas deui dengan penuh kanya penuh kasih sayang harita Allah bakal neuteub ka ece jeung salaki ece pinuh ku rahmat. Mata lawan hati sumpah jeruk pikir sempit teangan banget salaki pak naon kayak gitu mana banget bapak kemana ayo cepet aja apa jadi ayo mah lain pun ada dua anak mana banget manatihan nyawan mataknya macam ajaran isu lama sakit kira digawe teh pak rek dewenya nya yuk mama dijakeun ka pantok dijakeun kuat ka pantok jing pak sing salamet weh deui kalayan salam tuh jangan lupa bekerjalah dengan sepenuh hati tapi jangan lupa di rumah ada yang menanti gitu. Jika bapak makan di luar, habiskan yang ada di panci, tetaplah yang ada di hati. Begitulah kalau suami mau bekerja, jaga perasaannya. Kalau tidak dijaga, jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu terbagi, aku takut rindumu
berbagi pada canda ruhan atuh cuma tenyahonya bentak lamun ece dangdan sabilaksana teu cara ece ondangan sok gol ditaplok-taplok ai kunaon hareupeun salah ece tiga marmot kering. Kau tidak tahu ya bahwa di luar sana banyak suamimu banyak yang mengincar. Jadi pastikan ketika suami mau pulang ke rumah berikan ketenangan dan ketentraman. Kenapa? Ketika suami mau pulang ke rumah tidak ada ketentraman di dalamnya, dia akan mencari ketenangan yang lain. Yang dengan ketenangan dengan berjudi selawat ayah. Yang dengan ketenangan dengan bermain catur ayah. Gus madi lima pusing jeung pamajikan main catur gara-gara ngakan sepom. Gara-gara salah milahkeun sepom. Nepi ka keur salat kaingetan bae ai salah naon. Salah milahkeun sepom dihakan ku kuda. Haram jadah lah. Tuluy ngeuleumeuh kana segala rupa hese ceul mata deui urang hayang tenang tentrem hirup deui sabar hirup sabar jeung gede hampura bo lamun hirup gede hampura kita tidak akan mempermasalahkan masalah yang kecil. Nu gede bisa jadi letik, nu letik bisa jadi ieu mah ada jelema na rujit atuh ulah ngomong gede masalah teh letik ini jieun. Betul? Awewe lamun salat salah 7 minggu geuning ngomong keneh. Nah, ku enak. Ya cek enak. Cek enak, Bo. Gerak ajaran gerak isu gerak bisi ibu tempat saya bergerak. Bisi ibu tempat saya, Pak gawainya nya daguan sakitar jumpa. Bekerjalah sepenuh hati, tapi jangan lupa di rumahmu ada yang menanti. Macet-macet. Kalau masalah kayak gini, sekarang oke. Itu pan utara pan oke palura. Tapi kita palura sok tujuan antara masuknya beureun. Ajaran aja. Bapak teh sarua lamun salah pamajikan teu diajak eling, ulah sok di kegalakanan. Ieu mah fokus pamajikan teu eling. Bapak rek anaknya, heeh, sun jadi gitu ku salah kina. Bu, ajaran namanya? Iya. Jadi ketika salakina soleh, pemajikan soleh, maka itu ibarat sayap. Kedua sayap yang terbang. Manuk hibar kujangjangna, jalma hibar ku katakwaan. Salakina takwa, pemajikan takwa, dareh nabi kana ridha Allah. Ibu pernah ningali manuk? Pernah. Kumaha hibarna? Lepak dua anak atau dua anak pernah tuh sudah manuk hibar gitu anak. Ayo aya pasti dua anak. Mata lamun manuk hibar sasabelah atuh capek sarua. Rumah tangga ku takwa salakina ngumpul capek nya beulah hirup-hirup. Rumah tangga ku takwa pamajikan ngumpul capek. Mata kudu takwa dua. Ditambah dari ku kehadiran wa auladuhu abror, murang kali anu abror, anu soleh. Rumah tangga bakal bagja lamun ditopang ku faktor nu kadua wa auladuhu abror, murang kali anu soleh, anu abror. Ibu karakter murang kali teh dina Al-Qur'an aya 4. Aya eta budak anak urang ceuk dina Al-Qur'an disebutkeun bisa jadi 4 karakter.
hiji aya nu bakal jadi qurrata a'yun anak urang, aya nu bakal jadi zinatun, aya nu bakal jadi fitnatun, aya nu bakal jadi aduun. Nu kumaha qurrata a'yun, anak nu bakal jadi cureuleuh panon, ulah komo kolotna batur ge milu banda, ulah komo batur kolot ge milu pusing. Nu kumaha eta teh? Anak anu jadi fitnah tuh ujian, mang pirang-pirang kolot gering ku kalakuan anak aya kolot gering ku kalakuan anak sakola ku sakola nagara ini jam 7 dengdeng maghrib karak balik aya ulin digedekeun aya jan pasti mana nya jan pira ku hidup goyah di karak balik tas iman penting teh awewe aduh salah satu campuran mending nyorongot tidak kaisen penting teh awewe pira ku goyah di karak balik tas iman coba eta baju neng kalotor kunaon kumaha jawabna? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Kunaon kieu tas basuh, sepatu basuh, buku basuh. Di mana? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Tempo atuh neng jam sabaraha ieu mah nya di karak balik mama sieun neng teh jadi uka-uka. Uka aju, uka rok. Oh jadi uka-uka. Tos dimana atuh neng? Tampo jam sabar ieu piraku ini jam 7 wae di karak balik tos dimana atuh neng geus bagus sore nonton nyoyan juga batu-batu ABC. Tos dimana neng? Aku tersesat dan tak bisa arah jalan pulang. Neng aku eling neng jadi naon neng lamun manggeus maot aku tanpamu ku bukan gina. Kurang boga anak tuluy jadi qurrata a'yun, cek agama beres, cek negara rapih beres, bangga tuh bah urang boga anak cek agama nyegok, cek negara teu pusing tuh pusing. Ayo di pasantrenkeun ku ibu teh teu badami heula jeung guru nu aya di lembur balik-balik ka imah jadi musuh jeung kolot sagala bid'ah ieu bid'ah itu bid'ah aya jeung uwana apa saya jeung ieu teu wawuh aya pan palurah kitu apa aya geus kitu teh kapan galak itu berarti bid'ah itu berarti bid'ah heukeun wae da boga dalil masing-masing gitu. Kan aya jongjona aya kitu teh. Pan aya nu kitu mah nu ti bid'ah ti kan kitu mah teu gerak ku jurig. Atuh si eta mah dipegat ku jurig so ku pocong. Kumaha cenah wae bid'ah ente. Jangan rasul tidak ada pocong. Dicarekan pocong ibu si eta mah. Bid'ah ente kolala. Zaman Rasul tidak ada kuntilanak. Mata curi gitu. Begitu mah tol mandara curi itu gitu. Bohong. Mun hayang boga urang kalih anu abror, anu qurrata a'yun badamikeun pendidikanana. Nah cenah Bu? Badamikeun pendidikanana supaya naon? Supaya turunan urang jadi zuriatan thayyibatan. Maksudna Bu? Zuriatan thayyibatan. Anak cucu anu hade fisikna
hade pasukna hade pesakna. Gede zuriatan thayyibatan mah hade hade fisikna hade pasukna hade awakna kuat akidahna kuat pesakna oge pan eueuh boga salaki pan jeba kaset di boga duit bunga henteu masya Allah bae cecak pamah salaki eueuh pan lumayan ge nya saayatna ayo loba duit pantara dianggap aja teu leubeut nu penting loba ini pan eueuh lagi kitu pan teu perlu rek cager rek teu penting boga itu perlu selagi mereka balik kan itu bukan apa penting merek tuh deh kan pak nukadua supaya orang boga zuriatan barorotan zuriatan barorotan nu kumaha zuriyah anu baroroh teh zuriyah baroroh teh nyaeta turunan anu sae moralna sae intelektualna. Jadi zuriatan barorotan mah sae moralna sae intelek kieu atuh ceuk bahasa urang nama sae akhlakna pinter cerdas otak sehingga dia menjadi salah satu orang yang diandalkan oleh orang lain, bukan mengandalkan orang lain. Boga anak teh jadi andalan batur lain ngandalkeun batur. Boga anak teh dipika agul ku batur lain ngagul-ngagul. Tah yakin boga anak agul ku payung putut. Embung sararea teh mun hayang kitu teh pan teu beri kasa bim salah bim abrakadabra, betul? Nah, musyawarahkeun di anak. Sakolahkeun anak nepi ka jadi naon manfaat urusan jalan kemanfaatan marupa rek jadi polisi jadilah polisi nu sieun ku Allah mengayomi masyarakat menjabarkan hukum supaya masyarakat taat kana hukum. Jadi pejabat jadilah pejabat yang mengayomi masyarakat kulantaran sieun ka Allah sieun ka Allah. Jadi pedagang, jadilah pedagang nusian kau, sian kau. Itulah zuriatan barorotan. Atau nabi zuriyah baroro. Nu hiji mah zuriatan thayyibatan, nu kadua zuriatan barorotan, nu katilu zuriatan solihatan. Nah, jadi Bu? Zuriatan solihatan. Namun eta teh keturunan anu soleh, adaptif di masyarakat, mampu menjawab persoalan sosial di tengah-tengah masyarakat, bisa dimanfaatkan ke masyarakat. Jadi andalan masyarakat, aya nu maot manfaat, aya nu hajat manfaat masyarakat begitu. Jadi jawaban di tengah masyarakat, alhamdulillah. Sidik nama manfaat kerbalare, manfaat kerbalarea, alhamdulillah. Hayang ibu bukan anak itu, yuk didik sebarengan. Nyebunya dengan langkah ayeuna lingkungan nu aya di dieu ulah antepan, ulah antepan. Rek anak saha teu diajar mah waktu na ngaji teu ngaji mah geuingkeun. Rek anak saha waktu na salat teu salat mah geuingkeun. Nyapunya daek ibu ke urang dieu anak barudak leutik teu baca salat daek gara-gara naon antepan ku bapak diantep ku ibu oge diarantep wae anak batur ieu. Lamun lingkungan geus samodel kitu berarti lingkungan teh dari lingkungan anu ninggalkeun amar ma'ruf nahi mungkar. Kejahatan itu bisa hadir karena tidak adanya ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka
supaya lembur urang teu dieusi ku jalma-jalma fasik, jalma-jalma munafik, maka tegakkeun amar ma'ruf nahi munkar. Ulah sok antep pak, lamun antepan mah jalti ulah teh kasub dan dayus. Terang dayus. Dayus mah haram ka surga. Naudzubillah. Mantap. Yeuh komo zaman ayeuna palurah. Weuh budak nu teu apal HP. Weuh budak nu teu nyakal HP ayeuna. Rata-rata diunggal imah teh ayeuna mah aya. Gitu. Sok jangan imah nu HP-an. Paling ini nugas eta teh mah. Eta ge jauh jeung incu eta ge. Oh. Gitu. Ayeuna mah imah nu teu bogaeun. Masing-masing rata-rata boga. So, tinggal itu ku ibu gerak. Pan ibu ge mere HP ka budak hayang jongjon lain. Ameh anteng, ameh budak teu ngaganggu ka ibu. Tuh dibere, atuh budak teh anteng mimiti scroll Cocomelon. Ibunya. Bo, awas, ulah antepan. Bisi anak urang teu manfaat. Kadituna anak urang teh jadi fitnatun. Jadi naon cenah Bu? Naon fitnatun teh? Jadi ujian ka kolot. Urang diuji lewat anak tinggal ibu. Bu, urang boga anak teh hayang bagja, ieu mah anak teh kalah ngadoresakeun. Ya punya. Anak teh ngadoresakeun la ilaha illallah. Aya nu kitu aya. Nya lamun aya nu kitu teh sok daroakeun mudah-mudahan Allah ngajaib, Allah maparingan kesehatan mental, zahirna, batin. Amin. Ya rabbal alamin. Tak ulah kajongjonan teuing. Nu katilu lamun urang talobeh atanapi urang henteu naon henteu kali di kamurang kali anak teh bisa ukur jadi zinatun. Naon zinatun teh? Papaes. Anak teh kan ukur jadi pamantes di rumah tangga. Anak teh kan ukur jadi pamantes. Jadi ayana anak teh teu mata ngaronjatkeun iman jeung takwa, teu hayang ningkatkeun derajat kamuliaan dunia akhirat. Teu ngukur kitu we pamantes dog pangrewong. Manukur jadi perhiasan antukna engke ibu di akhirat cilaka. Nepi ka anak jadi aduun. Naon cenah Bu? Naon aduun teh? Musuh. Budak nu meunang capek, Bo. Capek eta ibu masuk anak. Capek ngagadekeun anak. Capek lah. Sok. Pan teu beurang teu sore ibu teh teu isuk teu beurang ngasuh budak teh lain. Komo lamun budak keur humarurung keur hareeng. Sagala hese capek digawe, betul? Nya dieong-eong ku indungna teu hade keneh. Dibikeun ka bapana kalah, beuki. Tarik ke beging, leweh cokot deui ku indungna, kadieu jeung aing kadieu. Ais deui ku indungna, geus atuh ulah leweh wae. Papanyieun maneh teh hese. Teu isuk teu beurang teu sore, indung rek digawe ge hese. Biarlah merana. Kara sapu ieu teh. Entoh atunya heuh kakak mah teu nyusuan harap jaga. Pamajikan manehna nu capek nama. Pan salaki mah anak ceurik pan molor bae. Terapi hayang hudang. Atuh rek hudang geus pan bisa nyusuan ieu salaki mah. Gitu. Bo. Pan tuluh-tuluh ge eueuh hudang nya, Cok. Heeh, budak ceurik. Anak lurah ceurik. Anak MC ceurik. Anak Mang Jaja, anak kori nu bieu alus soran nu bieu, anak sinden sakalian, non pernah euceun gadeng anak sinden, ayo wah, atuh kabeh ge oe on,
capek tunduh lapar eta balas ngagadekeun budak tiba-tiba anak teh jadi musuh kolot ridho henteu ridho henteu ih la ilah nu paling sedih naon cingpa kacapek urang di dunia kemudian urang balik ti heula salaku kolot ninggalkeun anak nu lemah agamana lemah pengetahuanana lemah akhlakna kubatur dihina anak urang teh kubatur dipake kekesen anak urang teh kubatur dipake dimanfaatkeun tuh jadi jelema bodoh mah dimanfaatkeun kolotna mau bapak di jero kubur ngadago-dago sugan aya doa nu ngocor ka kuburan sugan aya eueuh dagongan bapak ngadidikna ge teu mekelan anak tapi lamun ceuk ibu jan sok diajar sing bener bisi emak mau ti heula bisi bapak mau ti heula pan meureun engke emak maneh teh sono ka emak doakeun emak kiriman emak Fatihah ngajinya sing daek ngaji maneh boga milik rezeki daek sedekah kiriman emaknya dak emak teu nyiapkeun emak teh bakal balik ka mana ka kuburan emak teu mihape kalau jadi anak boga ku bogana eueuh teu ingeutkeun kana jasa kolot makanya rek sanuleudeng ka jero kubur sorangan eueuh nuleudeng kabeh oge toh siapkeun ti ayeuna anak icu urang sing bari saeun ngiriman doa sing bari saeun nuluykeun pagawean kolot pan tugas anak teh kitu nuluykeun pagawean amal kolot nu kadua nuluykeun duduluran kolot loba kolot na maot nepi ka pegat obor parum obor maraot teh kolotna parum obor teh dulur teh geus pamureun cai ka mana boa laras teh bejakeun ka anak dijeuhkeun tuh itu dulur urang tah eta dulur maneh pepejeungnya bisi mah eueuh maneh sing rumput sing rumput rawat jeung dulur ulah nepi ka pareum bejakeun ameh ngocor ka pahala yeuh alam kubur teh poek jaba euceul sorangan wani moal yeuh gerak magepkeun dina hate kamah kola maduri ngadidik alus kalau jadi putra tuluy ku putra nate diwurukeun deui kalau jadi incuna maka eta teh ngocor kalau jadi numpang heula nyieun kahadean tah ieu teh hidung bapak urang keur ngadaragoan mana ieu geuning eueuh wae ngiriman coba cek ulama laudal ahya la halakat al amwat lamun mah eueuh jalma nu masih keneh hariru
la halakat al amwat yakin binasa jalma-jalma nu geus maraot di heula saking dahsyatna siksa kubur. Entek lamun urang rumasa kahutangan kudu jadi indung bapa Pak, lamun rumasa kahutangan kudu jadi indung bapa teu bisa bapak mulangkeun kaharian kolot jaga kelakuan ulah sampai wani mah sia. Eueuh deui nu paling dipika butuh ku ahli kubur kecuali doa. Ketika anakna ngiriman doa, anakna istighfar, anakna sedekah, ngelakukeun amal soleh, maka eta teh ngocor kalau jadi indung bapakna, kalau jadi kolotna. Bu, ibu, peupeurieun pan ibu baheula keur hareup keneh urang teu bisa nyugemakeun nya punya. Teu bisa urang nyugemakeun aranjeunna nyenangkeun ku harta urang itu boga sarua. Gitu. Maka ayeuna urang jaga kelakuan urang ceu. Ulah nepi ka ngecewakeun kolot urang nu geus teu araya. Nepi ka aranjeunna hanjakal boga anak kawas urang geuning teu bisa bakti-bakti aja. Ulah komo ngajak naon ngiriman doa unggal peuting. Oh, tunggu getting teka ciri loba teh nyebut. Coba tadi. Tetap mi HP ka urang dieu. Namun aya nu ngarasa hirup teu tenang, teu puguh nu di teu puguh sumberna, gelisah teu puguh sumberna, kasusah teu manggih tungtungna, geura pariksa istighfar bisi eta teh dosa ti kolot, nu kadua dosa ti guru. Jadi bisi eta dosa ti kolot, nu kadua dosa ti guru. Tuh. Lamun salaki ayeuna usaha teu daekeun menyak-menyak istighfar bisi loba ngabohong karo jadi pamaji. Istighfar buru-buru. Ulah nepi ka urang wali nyalahkeun batur tapi teu ngaku dosa. Kade. Terkadang kita harus belajar dari kesalahan iblis. Iblis cilaka gara-gara 5 perkara. Salah satuna iblis mah teu pernah ngaku dosa. Iblis mah teu ngakukeun tidak mengakui dosa, maka cilaka. Beda jeung Nabi Adam. Nabi Adam bagja. Kenapa? Karena Nabi Adam mengakui dosa. Tah keur urang nu hayang cager bager hirup akukeun dosa, ulah deh akukeun ka batur, ulah nuduh batur, tapi aku eta teh dosa urang terutama dosa ka kolot. Bu, ibu, yuk nu gaduh rumasa, nu boga rasa rumasa dosa ka kolot tong diengkekeun insyaallah. Sok lamun diberesan pentah hampurana pentah ridona kalau jadi kolot insyaallah eta jadi bekal hirup bakal dibere kagampilan ku Allah Subhanahu wa taala. Nitip kaneng rosa itu anjas tong wani-wani hidup kah lamun teu makal ridho kolot eueuh bedana neng rosa doraka ka kolot sorangan jeung doraka ka mitoha. Bedana lantaran kolot teh aya tilu pan abi cuma teh til lain dua teh iya nyebut til dua kolot teh aya tilu hiji kolot menjadi wasilah urang lahir ka alam dunia saha indung bapa. 2 kolot anu ngawinkeun anakna ka urang saha mitoha. 3 kolot anu ngaluarkeun urang tina alam kabodohan saha guru urang. Mata 3 jalma eta nu kudu ku urang dibales kahadeanana. Neng Rosa wilujeng hidup sing ingat kana jasa kolot. Jadi rasanya ingat boga milik rezeki sing daek merek maweh kanu jadi kolot. Hiji kolot nu jadi wasilah lahir ka dunia, 2 kolot nu jadi mitoha anu ngawinkeun anakna ka urang, nu katilu kolot nu ngaluarkeun tina alam kabodohan. Wilujeng bral beber layar tarik jangka
naik sadar kali panjang udah bukan lamun pidato ulah panjang-panjang sebab bentuk kaburu kukuru bukan buah tomat buah petai tamat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair Rabbana taqabbal minna a'malana wa taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه وآله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Segitu pengatur hapunten kasuhun hadana wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.